tagihan naon deh atuh Mi? Perasaan teh kamari karek dibayar da tagihan teh. Bener oge nya. Dan ada ngopi dan? Halo, salah ieu mah bisa ngalaku. Nah, sok atuh aing papi hayang mah. Alaunan panas. Oke. Pi, aing papi keur naon? Iya Mi, di pagawean baru dak teh keur ngaraributkeun video Kimpoy. Cenah mirip artis. Oh, jadi papi teh keur neangan gitu. Heeh, matakan papi teh kedeteangan ya teh. Komode videona mirip artis mah. Papi gak yang melong nih. Video pemersatu bangsa atuh eta mah. Daripada neangan kitu mah, mending main jorok we. Mumpung budak kesare. Ah, lu bener Mi. Hayu atuh. Tong dilila-lila lah. Gaskeun papi nuturkeun ti tukang. Belum. Ini si Mami teh ngadeng ka dapur euy. Rada ekstrim ieu mah euy freestyle na. Aduh. Mi. Keur naon? Hayu Pi. Iya, main jorok. Teh manis Teh manis dingin panas Teh manis panas sabaraha? Lamun nu teu sabaraha? Teh manis panas 3.000 Teh manis dingin 5.000. Teh manis panas we aja. Siap. A few moments later. Ya. Alaunan panas. Buku ngahaja lamun geus tiis mangke kudu bayar 5.000. Mandinya we lah. Kenapa, Neng? Ayo namanya pengeluarannya makin loba wae. Encan setoran imah, belanja bulanan, beli gas, bayar listrik, ketambahan arisan deh. Mau dihitung-hitung berat oge-nya Jangan dihitung aja, Neng. Biar nggak berat. Bener oge-nya. A few moments later. Dan ada ngopi dan? Kopi itu ya. Oh, siap. Siap. Ya dan kopi dan. Siap, nunyan. Panas dia. Ini make obat dan. Obat naon eta? Narkoba lain. Narkoba di mana, Yan? Kamana karep wae ngomong teh? Kopi na panas. Make obat penurun panas, meh gancang tiis. Iya radan mah. Mi. Apa tuh si Samad? Babaturan papi teh anu salakina cekumi selain Pi. Nyami, eta salaki cekumis teh ngomong nama rek kawin deui sia. Nya terus Nya atuh Mi, ngadengi si Samad rek kawin deui mah atuh. Kopi dia jadi hayang. hayang naon ai papi. Ya atuh Mi, kopi ge haji si Samad. Kawin deui. Nah, sok atuh ai papi hayang mah. Ngan mami meureun boga 3 syarat keur papi. Bener Mi, ya bener ya. Nya, Pi. Naon syaratna naon? Syarat mah nya. Naon cik naon cik.
Nuka hiji, pi, nuka hiji ya. Nuka hiji, papi teh kudunya tulus ka mami nya. Ya pasti atuh eta mah pasti pisan lah. Pasti ya, papi. Siap. Nuka dua nya, pi. Nuka dua, papi teh kudu bisa adil ngurus pamajikan nuka hiji jeung anu kadua. Pi. Ya atuh. Gitu. Eta mah pasti. Nuka tilu. Ya nuka tilu naon? Lain heula mait aing. Halus manuk nama euy. Nya atuh manuk jawara unggul ieu mah. Lain bisa sabaraha? Kita halus soalnya ieu mah bisa ngalaku. Lamun ieu sabaraha nu ieu? Ieu mah 2 juta. 2 juta bisa naon bisa ngalagu oge sarua. Teu bisa ngalagu. Nah mahalan kayak nu ieu Kan ieu teh pencipta laguna. Mahal teh. Pameserkeun Uya, Suuk sareng engkol. Uya, Suuk, kol. Oke. Ingatnya, Uya, Suuk, Ajeng, kol. Nih duitnya. Uya, Suuk, sareng kol. Oke. Neng, ini pecel lelenya. Aduh, Mi, ieu tempat euy. Mending ngeunaheun kieu teh nya. Ngahaliliwir angin ge buat kamu reading. Boro-boro bagja hirup tengan menang kapusing we jeung kapusing. Kapusing naon deui atuh Mi? Geus aya kapusing deui wae lah. Kamari pas papi gawe aya nu ka imah duaan. Mere tagihan pi. Ieu mah kudu kersakeun teh babarengan duanana pi. Tagihan naon deui atuh Mi? Rasaan teh kamari karek dibayar da tagihan teh. Tagihan naon? Rumah satu eta listrik jeung cai can dibayar. Alah heueuh geuning. Emang sabaraha sih tagihanna? Listrik 500.000 pi. Heeh. Cai 500.000. Mananya notana teh nya? Pokoknya mah duanana teh 1 jutaan. Aduh Mi, rasaan mah papi teh di dompet dengan 500.000 na deui. Kumaha nya? Rek mayar nu mana heula atuh sok. Geus lah ayeuna mah mending cai heula we lah. Listrik mah bisa engke deui meureunnan. Geus lah. Mending listrik heula we. Pugu-pugu listrik mangke bisa ngacas, bisa nonton TV, bisa pokoknya mah listrik mah bisa urung lah. Jadi mau poek meureun. Nuhun mangga atuh pami bade listrik kelamanya. Ngan meureunnan ke papi lamun hoyong ombehna nganggo setrum meureunnan nganggo cai nya. Reginya. Ya benar. Api-api kepanasan. Panasan. Api-api kepanasan teh atuh kan banyak. Oh. Masih panas gitu. Udah kembung aing betul. Alah heueuh geuning. Poho.